Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sarang bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dia. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejara carios si Oteh Tuyul Toloheor. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu setia manco ka dongeng emang di mana wae ayana. Mugi ieu sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin oge dilalancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap direrojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si Oteh Tuyul Toloheor. Sok kaparayun sadayana. Caturkeun ayeuna mah Bahram bos-bos teh geus kaluhar ti nagara Tuyul. Tapi kasih si leuweung gebat lempang ngajugjuk kalamburna. Bari kitu we ngagagandong si Leteng, eta Tuyul teu main naklok, tapi ka imah cag cageun. Tah di dieu euy padumukan dawek teh Leteng. Maneh teh kudu betah ti mimiti ayeuna maneh teh jadi kukutan dewek. Jadi di dieu padumukan maneh teh ta bos-bos. Nya aing mah bakal betah we asal kahayang aing diturutkeun ku maneh deuleu. Nya bakal diturutkeun deuleu. Asal maneh oge kudu nurut ka dewek. Bisa di ngahasilkeun euy. Nya syukur ari kahayang aing rek diturutkeun ku maneh mara bos-bos. Ayeuna aing hayang nyusu deuleu. Sok turutkeun. Yang geus haus ye ti koro ye teh. Ya gerek hayang nyusu make atuh dagoan sagodeungem. Koloyong Bahram bos-bos asup ka jero kamar. Asup ka kamarna salah saurang pamajikanana. Sih. Udang ye, dewek geus balik bari mawa Tuyul. Geura susuan ku maneh euy. Bi Esi anu keur sare tibra. Nya beunta teteh geuning nu ngahudangkeun jeung nu carita teh nu jadi salakina. Geuning abah geus balik. Dewek geus balik. Dewek geus mawa Tuyul anyar tuh, geura susuan ku maneh dulu. Mana tuyulna mana? Alah abdi keur sare tibra. Digeingkeun sagala rupa. Kudu dibagi akun dulu eta Tuyul teh. Ngara betahun. Ngara manehna teh daek dititah barang gawe ku urang dulu. Cek Bahram bos-bos laju ngageroan si Leteng sina asup ka jero kamar. Dirilik Tuyul teh nyampeurkeun. Bi Esih mani kaget nambut Tuyul mani hideung lestreng pikasieun kitu. Alah, nah ieu Tuyulna teh abah. Nya ieu Tuyulna teh. Ngaranna teh si Leteng euy. Ilih-ilih mani hideung kieu. Mani lestreng paingan atuh di ngaranan si Leteng oge. Teu nah teu galak ieu teh. Mani pikasieun ieu Tuyul teh. Eta mani monyong deui. Alah moal jogot kitu ka abdi abah. Abi mah sieun kumaha lamun eta Tuyul teh nyogot ka abdi. Nya moal atuh. Sok Leteng. Da ieu indung maneh teh euy. Kainya geura nyusu ari geus teu kuat hayang nyusu mah. Asik. Aing bakal nyusu. Ieu Leteng mak, geura susuan ku emak ieu. Eta Tuyul teh mani kumasep utak-itek ogohan. Bi Esih teh kapaksa sieun oge atuh mangku eta si Leteng. Nyayap ka dieu ka emak. Sok geura nyusu heula ayeuna mah. An omat ulah nyogot ka emaknya. Eta mani monyong kitu alah. Moal nyogot ujang teh moal. Nya moal atuh emak. Alah, aing geus teu sabar hayang nenen emak. Tuyul teh dikolerekeun purahol susu Bi Esih teh diasongkeun. Eta Tuyul nu lelah si Leteng teh sungutna mani ti monyong-monyong we. Katempo nyure-nyuran kawas sungut cucurut bae.
Nyok 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 nyok. Ih, mani badan kieu emak nenen teh. Mani sagede kalapa kieu. Moal teh loba ti susuna. Bener, aing bakal wareg nyusu ka emak mah. Goronyol silateng teh nyusu. Nyedot teh mani tarik naker. Puguh we atuh eta biesi teh mani meureuh deui peureuss meureunnan mitra. Alah. Montong tarik teuing sia nyoteh. Montong tarik teuing latang. Dikitukeun teh silateng teh kalahkan nyengir we mitra. Katempo huntuna anu bodas. Sedengkeun kapan saawak-awak mah hideung lestreng ngabaleg-beg. Peuting eta silateng teh dibageakeun diturutkeun ka hayangna. Ngarah eta tuyul teh bisa kalah gawena. Geus wareg disusuan, tuluy ditimang we dipepende ngarah sare tibra. Ari Bahram bos-bos oge sarua teh leh geleng ku silateng. Inyana oge asup ka kamar Nyi Icin pamajikan anu katilu. Goronyol we eta Bahram bos-bos teh nyusu Icin di goronyol ku aki-aki 7 mulut teh cicing bae da pugu atuh eta Nyi Icin teh. Geus kaparabunan ku campe pamake Bahram bos-bos. Matakna daek dikawin oge mitra. Pohara eta Bahram bos-bos teh. Yap ka dieu Nyai. Pugu ya. Akang teh tiris. Nanaonan atuh Abah teh. Abi teh keur ti belah sare. Ih, cicing. Nanaonan tuh Bah mani ngope panggil kaos anak monyet. Iya, cicing Nyai, cicing. Urang ngadu jangkrik. Hawa di luar menit tiris. Alah. Duduh. Kitu kayaan Bahram bos-bos peuting eta mitra. Mitra kaum dangu ayeuna mah urang caturkeun atuh poe isukan. Isuk-isuk keneh Bahram bos-bos teh geus init ninggalkeun imahna. Eta cenah rek neangan embe hideung. Pon kitu deui hayam hideung. Ari eta embe teh cenah rek dipencit rek dijieunkeun sate jang parabna silateng. Pon kitu deui neangan hayam hideung rek dipencit ti ala getihna. Teu kacaturkeun kumaha keur neanganana. Embe teh tuluy dipencit laju disate. Sedengkeun ari hayam terus dipencit di ala getihna. Getih diwadahan kana batok. Puguh we atuh Nyi Icin pamajikan teh kageteun jang naon cenah eta getih. Hayam hideung teh bet diwadahan kana batok sagala rupa. Nah jang naon eta teh Abah. Nah getihna teh bet diwadahan sagala. Nah jang obat kuat gitu. Sapedahungi Abah teh kawon. Name oge der parantos ngulahe geuningan. Iye, sok mana karep maneh teh Icin. Lain jang obat kuat dulu. Kapan ieu getih ayam teh? Jang siela teng kudu diinuman ku getih ayam camani. Ngarah daek barang gawe. Tukutan teh Abah. Nah eta tuyul mah beda jeung si Epet ukur disusuhan wungkul. Nya ieu tuyul mah kudu disagalaan sagala rupa atuh Abah. Iye, kapan ieu tuyul teh leuwih hebat batan si Epet euy. Sugan we atuh. Bisa leuwih halus gawena. Jeung di moal kacanggala kurang lembur. Jika itu Nyai geroan silatang sidang inum ieu getih yo. Cek Bahram bos-bos nitah Nyi Icin ngageroan silatang nu keur aya di jero kamar BSC. Atuh geus kitu mah tugu lagi we Nyi Icin teh asup ka kamar BSC. Kasampak eta silatang teh keur ngagoronyo di we ka BSC. Punten cek. Eta tuyul teh bantun kaluar. Kucek si Abah bade dipasihan getih hayam. Alah kabeneran Nyai, kabeneran. Pugu ece teh ieu mani asah geus sangke nyusuan si leteng. Teteh lain si monyong teh nyusun teh mani kuat pisan. Nya orang bawa keluar ayeuna mah. Ayo sia. Ayeuna mah ulah nyusu bae maneh teh. Itu sana inum getih. Naon mak? Rek dibere inum getih hayam. Halah, enya mah heuglah. Aing hayang getih hayam jeung sate embe. Karesep uing eta mah. Cek silateng bari ngalesotkeun susu. Gancang niridik nuturkeun ka Nyi Icin. Barang geus tepi kaluar,
Song atuh batok nu sina getih hayam teh diasongkeun, rekot diinum ku eta silatang maningalaki kawas anu hanaang we mitra. Geus rengseng nginum getih hayam, eta sate domba teh nu sakitu lobana. Pangesung di dahar ku silatang kawas anu kalaparan we mitra. Menikmat kieu euy. Alah, bener-bener si Abah nurutkeun kahayang aing. Pokona mah kahayang maneh ku aing bakal diturutkeun. Nya heueuh dulu. Mun geus wareg mah maneh teh kudu barang gawe euy, kudu kalah gawena. Kudu ngasilkeun duit anu sakacida lobana. Kudu leuwih batan si Epet dulu. Mitra kaum dangu sabada rengse barang hakan eta silatang teh bener we nohonan kana cangcina. Geus kitu mah atuh eta silatang teh dikencarkeun ku Bahram bos-bos. Kan bae dikencarkeun teh kalambur sejen acan ari kalamburna si Omod mah. Bener wae eta silatang teh alus pisan gawena. Dina waktu nungan sakedeung geus hasil mawa duit anu kacida lobana. Ugoe atuh pikeun Bahram bos-bos teh mane bunga. Tetela geuning eta tuyul teh memang hebat luar biasa. Nu kieu nu kumaneh di teangan teh. Tah ku aing geus dicokotan loba sia. Pasti maneh bakal bungah deuleu. Tetel maneh teh alus gawena letong. Dina waktu nungan sakodong ieu duit maning aleuyak kieu tah kitu alus euy. Pokona maneh bakal disugemakeun bakal dibere hakanan deui anu loba. Pon kitu deui moal kurang nyusu. Kan bae kudu leuwih ti kieu nya heuh. Heug lah. Pokona mah asal aing wareg kahayang maneh bakal dicumponan. Duit hasil seleteng barang gawe teh ku Bahram bos-bos teh ditebongkeun ka pamajikanana. Uguh atuh biesi nyicin menebungaheun. Nyi dari mi oge lamun seuk apaleun mah nu kiwari teh keur mulang heula ka indungna. Pasti sarua bungahna lantaran eta duit teh sakitu lobana. Sileteng teh alus pisan gawena. Alah cek, maneh loba kieu duit teh. Nyanyai loba pisan. Tetela teh si leteng teh si lestreng teh tetela gawe nama alus batan si Epet. Kan sok hanjak kawe teh nyusuna mani alah mani kebal pisan. Mani mata kecangkeuh. Tapi ari ningali kieu duit loba mah nya ece oge teu nanaon, kabayar ieu kabayar. Nya ceu. Pokona mah ieu artos teh urang bagi dua we bagi 3 meureun jeung ceu Darimi. Ih, nya atuh tapi ece anu panglobana. Kapan dari ece mah pamajikan anu kolot. Jeung deui ece anu capek nama nyusuhan nepikeun ka alah. Ieu susu teh mani asa pareurih jeung nyareuri nya ceu. Dadu ka atuh si Abah teh. Henteu ari kaabikeun mah eta si leteng teh tah nyusu. Nya data si Sabah teh ting kunaon pilih kasih. Nah, ari nyai mah henteu di titah nyusuan. Ece we nu digegewek teh. Ting kumaha teh si Abah teh. Panginten ari susu abdi mah kanggo si Abah ceu. Nya teh si aki-aki 7 mulut teh. Kana-kana ece pamajikan nu pangkolotna. Pokona mah ece duit panggedena. Sesana mah maneh jeung si Darimi. Nya ceu teu nanaon lah. Nu penting mah kapan abdi kabagean. Duit anu sakilobana ceu. Pamajikan Bahram bos-bos suka bunga. Geus kabayang bakal nyorang kasenangan, bakal nyorang kabeungaran. Bener we mitra, teu butuh waktu anu lila. Kehirupan Bahram bos-bos jeung 3 urang pamajikan teh aya parobahan anu kacida pesatna. Kasohor Bahram bos-bos teh jadi peunghar, atuh pamajikan teh mani kinding, teh kala kahayangna teh kacumponan. Pokona mah nyorang kabagjaan. Tapi eta kabagjaan teh kelu ngorbankeun sasama. Sabab di lembur sejen mah geunjleung loba anu kalengitan, teu saeutik jalma nu asa karampogan. Sabab meh unggal usik cenah duitna teh laleungitan salembar-salembar,
Malah aya anu nepikeun ka salalemur atuh mitra kelengitan duitna teh. Ugo eta kajadian teh mantak keunjleung mantak ear ka mana-mana. Ngan bae aya lemurna si Omod mah aman hante kaganggu ku eta si Leteng. Ari kituna mah eta si Leteng teh dicarek heula we ka lemur si Omod mah sabab cenah bisi kacangkalak deui ka wasiepet. Can wanieun nitah si Leteng init ka lemur si Omod. Mitra kaum dangu ayeuna mah urang caturkeun di hiji lembur. Anu salalembur teh kalengitan duit meh kabeh. Atuh pupuh lembur teh keur badami jeung warga lembur sejenna. Nah aya naon cenah ka lemburna teh asa ku ararane teu kaharti. Terus terang, nya kula ge teu ngarti. Naon sababna di lemur urang teh loba nu kalengitan duit meh sada lembur. Ku kituna urang ngariwung teh badami. Susuganan, di antara marane aya anu nganyahoankeun nasa anu geus boga dosana atawa mangihan anu nyurigakeun. Cek Bah Mansur bari muterkeun paneuteup-na. Ari eta Bah Mansur teh salaku kokolot atau pupuhu di eta lembur. Nya bah kuring ge teu ngarti. Nah naon atuh nu geus ngabalukarkeun urang dieu teh kalengitan meh kabeh. Duit teh anu maokan. Moal kitu ku bangsat, nya eta bangsat teh lain bangsat biasa. Tapi boga ilmu jiga mah. Eka teuing atuh euy. Oding. Ari ceuk dewek mah. Bisa jadi iku bangsat. Bisa bae eta bangsat teh boga aji halimunan atawa bisa ngaleungit euy. Tapi ngan nu matak aneh teh. Duit nu dicokot teh ukur salambar-salambar euy. Ari ceuk aki dewek mah. Lamun aya kajadian nu kaleungitan duit salambar-salambar kitu mah. Cenah mah ku bangsat tuyul euy. Ku tuyul? Nya. Tuyul biasa nama nusuk maok duit salambar-salambar mah. Nya. Bisa jadi kalau urang teges aya tuyul. Sabab keur abah ge kungsi ngadenge. Lamun eta tuyul teh lamun maokan duit teh sok salambar-salambar. Tapi ngan matak aneh, meh salalembur kaleungitana teh. Jeung deui, ni asar men we eta kitu. Lamun kitu mah urang ulah cicingeun atuh bah. Lamun enya eta anu geus nyokotan duit teh bangsa tuyul, urang teh kudu narekah. Eta tuyul teh kudu bisa dikacangkalak. Daras pisan bah kumaha kasauran eta si Oding. Urang teh kedah narekah milarian cara. Pikeun nyangkalak eta tuyul, lamun enya anu tos maokan duit teh tuyul. Nya. Tang tu abah ge moal cicingun. Pasti abah ge bakal nareka. Ngan kudu jelas heula. Lamun anu geus maokan teh nya si tuyul. Nah di antara marane aya nu kungsi ngawenehankeun. Nya mangihan eta tuyulna. Cik Bah Mansur muterkeun di paneuteup-na ka sakumna warga lembur nu aya dina tariungan. Kumanya deui nah cenah aya nu kungsi ngawenehankeun manggihan tuyul. Tapi eueuh saurang oge anu manggihan. Atuh Bah Mansur ge teu boga kapastian lamun nyokotan teh cenah bangsa tuyul. Tapi numutkeun beja jeung di pamikiran urang lembur, nya cenah ku tuyul da eta cenah nyokotan teh salamar-salamar. Atuh harita Bah Mansur teh poe kadenge deui cacarita. Tah lamun enya eta teh ku tuyul. Sok sanajan can aya nu ngawanehankeun. Sok saha nu apal kumaha carana. Pikeun nyangkalak eta si tuyul teh. Lebah dieu bah. Terus terang kuring ge teu nyaho ari kudu nyangkalak eta tuyul mah. Sugan atuh. Sok nu sejen anu apa kumaha carana pikeun nyangkalak tuyul. Terus terang dewek ge bingung. Ari kudu nyangkalak tuyul mah. Nya kudu anu ahli kana pergaiban. Nya nu nyaho kana anu kada ditu we boga keahlian khusus. Nyatana urang teh kudu muntang tulung kanu bisa. Nah bisa naon mang? Nah ari maneh aya ku belegug. Nya bisa nyangkalak tuyul. Oge bisa kana ilmu pergaiban. Sapiraku atuh newak tuyul kawas newak hayam mah. Kapan makhluk anu teu katingali? Nya mang. Kudu kasaha atuh muntang tulung. Kapan di lembur urang mah eueuh jalma anu bisa. Eueuh dukun-dukun acan. Ceuk saha? Kapan di lembur urang ge aya maemeh?
Ma emeh baheula mah kasohor jadi paraji sakti. Pasti nyaho kena ilmu gaib. Jangan sok kubaran sakarupa. Jadi urang muntang tulung we ka ma emeh. Nya ka Nini emeh. Tapi kapan Nini emeh teh geus sakitu kakolotanana? Malah mah geus boson, kurang reunge. Teu nanaon penting mah kabisana. Ku kituna kumaha bah? Lamun urang teh minang saraya we muntang tulung ka Nini emeh. Nya tak aya salahna. Sabab nya eta Nini emeh teh memang boga keahlian dina ilmu pergaiban. Susuganan bisa dipuntangan tulung ku urang. Kitu cenah mitra susuganan we atuh eta Nini emeh teh bisa yang kalak tuyul nada eta kapan kasohor Nini emeh teh baheula mah jadi paraji anu sakti. Malahan masuk ge bisa ngubaran sakarupa. Sok sanajan kayana teh geus sakitu kakolotanana jeung geus kurang ngedenge. Bring bae atuh sararea teh ka imahna eta Nini emeh. Barang geus tepi ka pagarangan imah, puguh we atuh Nini emeh teh reuaseun aya naon cenah urang lembur teh ngalalabring. Malahan mah para inohong lembur teh dararatang. Alah, narek nanahaon. Itu jelema mah ninggalabro datang ka dieu. Punten mak, punten. Dipuntenan eta Nini emeh teh hanteu nembalan. Tarah kamolohok kawas anu kaget harek narahaon cenah datang ka imahna mah ningalalabring sagala rupa. Malah mah aya pupuh lembur kairing ku para inohong. Punten mah, punten. Ari si emak kalah kamolohok hok cai. Kawas simeut anyar ngajuru. Ieu kuring ye. Ngahaja datangan ka dieu teh jeung sabatur-batur. Rek muntang tulung ka emak. Rek naraon ieu teh? Mani ngalabring kieu terus darang mamah mani reuwas ieu teh. Dongkap ka dieu teh. Puguh rek muntah tulung ka emak. Sabab di lemur teh gujur aya tuyul mak. Loba anu kalengitan duit. Laras pisan, mak mugi atuh mah tiasa ngabantos. Nah saha anu rek ngajuru. Nah buat muntang tulung ka dieu kapan mama geus teu kaduga marajian ayeuna mah. Nya ari aya anu rek ubar mah kumaha di tambaan we kitu sakalieun. Butuh pikeun ditambaan mah. Lain aya nu ngajuru mak, tapi rek dipuntangan tulung pikeun ewak tuyul. Nah ari mah ceuli teh. Sok ka mana karep? Nya mak. Puguh kedatang ka dieu teh kontak tulung ka emak. Kapan mama bisa kana ilmu pergaiban? Aya tuyul di lemur teh mak. Nah emak teu apa lamun di lemur teh gujrud loba nu kalengitan duit. Alah. Nya saha atuh nu rek ngajuru namani? Dijajab ku Jang Mansur sagala rupa. Beureunan rek kolok mah ngalah daek marajian. Puguh emak mah geus teu kaduga ujang marajian teh. Bener-bener si emak. Geus budeg ieu mah. Lain aya nu ngajuru mak. Tapi rek minta tulung pikeun yang kalak tuyul. Nya bener pisan. Datang ka dieu teh rek minang saraya. Nya ka emak. Sabab di lemur teh kapan aya tuyul. Loba nu geus jadi korban. Nya kalengitan duit. Alah, jadi nu ngajuruna teh korban diperkosanya. Dadah teuing. Tapi sakali deui mamah geus teu sanggup ieu pikeun marajian. Jiga we teh angka lembur anu jauh. Ka lembur sejen mamah geus teu sanggup. Alah, bener-bener ieu si mak teh. Teteh lah budegna teh geus naker ieu mah ye. Mak, lain aya nu ngajuru alatan diperkosa atawa anu reuneuh teu kanyahoan ayeuna rek ngajuru. Nah, ari masuk ka mana karep? Kek. Bias punten ku abdi. Ari nyarios kanu kirang rungu mah kieu ya. Cek Jang Usman bari ngoloyong nyamperkeun ngadeukeutan ka si Maemeh. Geus kitu mah ngomongna teh dideukeutkeun kana ceulina. Ngong atuh kadenge Jang Usman da cacarita rada ditarikeun. Punten mak, dongkap ka dieu teh sanes bade nyunkeun tulung. Aya nu bade ngajuru tapi di lembur teh aya tuyul mak. Suganat mah teh tiasa nyangkala eta tuyul. Aya tuyul. Nah, atuh. Tadi koko aya nu ngajuru kitu. Nah jadi aya tuyulnya.
Leres mah aya tuyul. Mugi aya tu mah tiasa nyangkalak eta tuyulna. Margi kapan mama gaduh keahlian dina ilmu perkaiban. Eueuh. Nah geus loba nu jadi korban teh Ujang. Parantos mah teu seueur. Kurang ajar atuh aya tuyul wani-wani datang ka lembur emak. Teu nyahoeun lamun di lembur teh aya emak. Kun eta tuyul teh kumaha bakal ditewak, bakal dicangkalak. Hah, tah eta mah aya tuyul. Mun tita tadi atuh mak, enya mugi awe mah teh tiasa nyangkalak eta tuyulna. Aeh na adi si Ujang ku kekeh teuing. Nita marajian. Oh, kapan mama geus teu sanggup kumaha ieu teh. Ya si Ujang nitah newak tuyul, da aya tuyul di lembur. Nah, adi si Ujang nitah marajian sakarupa. Asa kulieur mama ieu teh. Ai adi si emak. Alah bener di kudu deketkeun kana ceulina ieu mah. Nya sok Mang. Ulah ti kajauhan atuh. Rada deketkeun kana ceulina Mang. Ngajang lah keun lah. Mak, muhun bagi awe mah tiasa nyangkalak tuyul. Margi di lembur teh aya tuyul mak, aya tuyul. Muhun atuh tita tadi. Lieur ka mana oge ongkoh. Nitah marajian si Ujang teh. Tah, jadi lamun newak tuyul mama rada kaduga. Ari newai marajian mama teh geus teu sanggup Ujang. Nya malah pokona mama eueuh marajian mak. Mama teh kudu mantuan newak tuyul. Ih, nya tang tue mage mah ciceungeun atuh. Eta tuyul teh kumaha bakal dicangkalak, bakal ditewak. Hah, syukur we ari emas sanggup mah pikeun newak eta tuyulna. Nah ira mah sanggup newakna. Nya isukan we. Da ayeuna mah waktosna seep Ujang. Mitra waktos na parantos di nyekapannya. Cag heula urang tunda jajara carita si Oteh tuyul tolohe ordui kadieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganuhunkeun tina sadaya perhatosananya. Hapuntenna tina sadaya kakirana mang saeulenan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.